kuduna ihram di ditu di tanah haram, nyokot mikotna di tanah halal, geus ditangtu-tangtukeun ku Kangjeng Nabi di mana arahna jang nyokot mikot teh. Bagi orang Mekah bisa ka Tanaim, bisa ka Ja'ranah. Nailah nu ihram dilarang diantarana atuh teu meunang make sesengitan, teu meunang ngisiran, teu meunang gitu motongan buuk, teu meunang motongan kuku, teu meunang make pakaian anu meunang ngaput. Bagi lalaki, bagi awewe teu meunang nutupan beungeut, teu meunang nutupan dampaleungeun, di antarana teu meunang jima, teu meunang nyium ka pamajikan keur ihram mah. Oge teu meunang ngabuburon hewan, ieu keur ihram teu meunang. Ieu larangan keur ihram. Cek di dieuna uhilla lakum saydul barri wa ta'amuh, dihalalkeun ka aranjeun kabeh ayuhan nas wahai para manusia, halalan kuntum muhrimina rek nu halal kabeh atawa anu keur ari haram saydul bahri ngabuburon binatang lautan. Teu naon binatang laut mah, binatang laut mah kudu halal kos urang atawa di Mekah kur nu teu ihram atawa keur ihram bisa bae halal bae saydul bahri mah halal. Teu naon ngabuburon neangan lauk mancing, tapi nah mancing lah lain cara mancing di urang bloon tah mah. Mancing di urang mah datang jelema nu keur puyeng ka tempat pemacingan, meuli nyana 5 kilo, haju kunyana dikaempangkeun bloon teh coba. Atuh mendingan dibawa ka imah tolol tah budak. Meuli 5 kilo aju dikaempangkeun teu lain teu bloon eta. Aja dipancingan kunyana, goblok nu teh coba eta. Je nu tolol ge cager deui eta. Eta mah terus bae unggal poe tolol bin goblok eta mah. Masyaallah, atuh pikir ku otak coba atuh. Aya mancing mah tuh di ditu di laut, di walungan, atuh di mana bae anu jelas aya laukan. Anu nyanana atuh kira-kira bakal meunang ieu mah meuli heula. Coba otak pasang atuh ku sia goblok. Ieu tarolol ieu. Masyaallah, masyaallah. Eta otak diteudeun di mana paingan pamajikanna marah bae. Marah. Ya Allah ya Rabbi, datang ka dinya eta. Ai baheula mah menteri paruyang di kantor teh berbagai permasalahan numpuk. Saminggu sakali atau per 2 minggu nyana nu hobina mancing, mancing ngareah-reahkeun pikiran. Tah eta lah geus disadiakeun nang meuli anak buahna terus dikaempangkeun di pancingan kunyana. Atuh emang edan ieu teh menterina ge atuh. Sedeng teh mancing. Kuari mah tukang ojek meuli 5 kilo aju mancing nang nyana meuli kunyana di pancingan. Kunyana dibeli deui ke dikadinyakeun di pancingan deui bebeskeun habak nu kos kitu. Nah naonan eta. Aduh ya Allah ya. Tah mah keur carita jelema baik nu halal maupun anu keur ihram. Ngabuburon lauk sah halal. Halal. Nu dimaksud saydul bahri teh maksudna mah antakuluhu wa huwa ma la ya'isu illa fihi. Halal di daharna. Nu dingaranan saydul bahri eta adalah binatang anu teu hirup kecuali di cai. Binatang nu teu hirup di darat, hirupna ngan di cai doang, kos lauk. Bentukna teu kumaha bae. Bentukna teu kos totongkol biasa, kos pepetek biasa, kos japuh biasa tah mah.
okos lauk itu tangeri mangga kakap eta mah geus jelas ieu mah aya lauk bentukna teh ieu mah kos anjing we kos anjing tapi lamun dikadaratkeun paeh ulah sieun barang meunang deui mancing ieu mah bentukna kos babi bae babi barang dikitukeun ieu mah kos babi kadaratkeun loyo nyana lempang setik loyo oh berarti mah binatang laut halal mancing deui urang barang dipancingan deui jadi mah kos mbak mbak ye nah kurang ditanya mbak saking pundi Siti Solo doang ya oh ternyata kurang barang ditaliti oh ima lauk terus dikadaratkeun biasa ngoser setik bangun deuk paeh lauk ieu mah pencit goreng mah beusi mancing meunang kadeulna kos simbangan ulah dikakamarkeun we heula sia make deui lain digoreng diasupkeun ka kamar dipigawe heula blon tah ieu bentukna sanajan kos manusa tetep bae lauk bae halal bae de kos kumaha bae nu ngaran lauk eta adalah halal cirina asal nyana teu hirup mun lain dicai maksud bahar teh di dieu cai dek di laut tah dek di empang tah dek di walungan tah dek di sisadane tah dek di empang urang tah asalnya na hirupna dicai bae eta laut ngaranna heulanan keur carita panjangna jeung umumna tah eta teh halal asal nu hirupna dicai halal itu kumaha lamun hirupna dicai jeung di darat bigila pimma ya isupihi wa fil bari perbeda binatang nu hirup di laut jeung di darat contona kos kepiting ka sirton ta eta mah haram kunaon atuh urang ngadenge di Jakarta kiai nu berudang-udang ngahalalkeun kepiting goblok tah kiai teu mondok kajian kuku mah ge sakola sanawiyah doang jadi kiai teh budak tolol dah loba jasa orang kebon jeruk datang ka imah kula jelema gedean mangga ning nu keur deuk calon bupati teh ya pamajikanna sok datang bae nyaritakeun nyana saya habis dari puncak cek nyana teh sama rekan-rekan habis ngapain habis makan-makan apa itu yang dimakannya kepiting cenah Pak Kiai kepiting apa rajungan kepiting sekali deh kepiting apa rajungan kepiting siap beneran berarti kepiting tahu enggak mbak rajungan tahu rajungan yang kuning-kuning ini yang hitam-hitam nyada kos beban teh gitu ya budak bangun beban ya di kepiting itu enak bukan enak lagi enak bener nanti saya bawain sial aduh cara naon geus dik mawakeun di budak aing tanya gukula mbak itu kepiting udah lama makan kepiting udah lama sejak itu aja kiai yang itu ngehalalin dulu katanya haram katanya tapi pas ada kiai ngehalalin di Jakarta ya udah pada makan dia yang tanggung jawab nanti di akhiratnya waduh gitulah di Jakarta kalau jelas-jelasan teh mau diceritakeun jelemana sering ke imah akhirnya kukula dibejakeun sampaikan ke kiai sana kalau ketemu lagi suka ketemu saya suka pengajian di dia sampaikan dari Pak Haji di sini tolong sampaikan kepiting itu haram kalau dia nggak tahu dalilnya mondok disampaikan kunya marahnya bahkan pernah cenah di televisi ge aya ngutarakeun bahwa kepiting itu halal tanyana bener kan aya di televisi kan bener sih mah dasar tok nonton TV kayawan sih aku aing pasti ya aduh baingan teu husu bae salatna eta gitulah kepiting teh haram lantaran nya mah hayun pidaren hirup da di dua negara di laut hirup
dicai hirup di laut hirup di darat hirup naina fil barri wal bahr ngaranna eta haram ya kepiting haram buaya eta buaya dicai hirup di darat ge hirup iya kan buaya darat melulu ya eta haram tete bangkong gua di bangkong dicai hirup di darat ge hirup kemudian gitu keong dicai hirup di darat hirup beda jeung tutut mah nyana mah dicai doang tutut coba nyebut tutut ulah monyong sia tutut lamun bisa nyebut tutut teu monyong diberein nopa tutut hese eta tutut mah nyana mah hirupna dicai doang di darat pae tutut mah mantak halal mah tutut mah tapi keong mah dicai hirup di darat hirup nah eta haram hukumna hukum haram teh cek usul fikih mah laisa lil a'yan balil pa'li ieu cerita hukum heula jadi caritaan haram teh ngadaharna migawe ngadahar tah haram adapun ari aya disagigireun urang mah teh najis ieu komo hirup dibabawa ku urang atuh teu naon urang salat mamawa bangkong hirup atuh teu naon keur cerita usul fikih mah geus kitu tah aya bangkong hirup urang di kantongan ka dieu ye tah kantongan resletingan kangkongna aya kena kekerpekan sia Allah atuh teu teu naon haram so teh ngadaharna atawa mun paeh bangke lain deui masalah ngadaharna haram ari teu didahar mah ku urang nempel ka urang bawa salat atuh masalah nu mantap paklukna laisa lil a'yan cek dina jamul jawame mah kos kitu jadi hukum teh tibana laisa lil a'yan bal lil pali nu mantap lamun aya jelema nu ngaharamkeun sapeker kemudian nyana deuk salat di masjid nu aya sapekerna teu dipasangkeun cak nyana teu sah ngaji deui buka jamul jawamena asal buka bae aing teu bisa ya sok kabalinger neuleuh ngaharamkeun sapeker teh asal aya sapeker masjid aya sapekeran teh sah sia haram kurang emang aya sapekeran ya ngadu jeung aing sapeker teu ditonggong aing salat geus dipunggu ku aing geus aing salat tanggung jawab Allah ngasahkeun ka salat aing pendek tak budak pikiranana sapekerna di luhur teu sah salat aya sapekeran blon teu ngaji jamul jawame temen nu kos kitu mah aji heula usul fikihna gitar haram so teh paluna tong treng tah eta tong trengna ai kitu mah gitar ngejedog di dinya eta teh dipikir eta teh naon teh mah kos kitu mah atuh kurang dibawa geus aing mah di dieu ditong nolet bae di tukang talian kaok pake salat Allahu akbar nurutan nu mairama geus sabar jasaram satalil pakli nah kayak ge tah keur carita hukum mah kos kitu jadi urang lamun nyaritakeun hukum itu panjang keneh dongengna nu mantak serahkeun bae ka ahlina lah geus ka Imam Syafi'i sebab ngabongkar-bongkar hukum langsung ti jamul jawame sok loba nu salah mana nu salahna barang dibongkar dina jamul jawamena timbul hukum anyar ternyata riba jadi halal kredit jadi halal aya tukilanana dibaca kukula teu becuseun ieu budak ye kiai ye nu nukil teh halal caknya teh di jamul jawamean ngaji deui jamul jawamena ulah make paham sorangan coba ti guru nu bener mahamna eta teh usul fikih mah kos kitu salah bae maham kos mantek bahaya
itu salah baik ke urangin mukodama sugrona mukodama kubrona itu natijana bakal salah geus taliti heula ku urang mukodama sugrona taliti mukodama kubrona kakarak engke bijil natijahna ge bener kitu keneh ieu dina hukum nah ieu taliti heula ku urang ieu teh ka mana ieu sabenerna haram teh ya kana ayeuna kana zatna atawa ieu teh kana pagaweanana na tergantung naon endek di hukumanana eta naon teh asal geus bicara hukum eta aja bae puyeng cenah aing itu sia mah lain ke cara hukum ge puyeng bae ieu asal ngaji bae puyeng jangan nonton TV mah teu puyeng-puyeng di jam 9 datang ke jam 4 neuleuh main bola sugan puyeng teu tapi ngaji mah dibere besa jam geus neuleuhan jam bae demo ka guru ya Allah ya. Awak urang can bisa dibawa ka sorga can bisa dibawa ka sorga kalawan nemen nemah gitu ai ka sorga mah hayangan jalanan neraka heula babalang batat iya uhilla lakum dihalalkan karanjen kabeh baik anu keur halal maupun anu keur ihram saidul bahri ngabuburon binatang lautan yakni ngadaharna halal wa ta'amuhu jeung kadaharan laut yakni ma yaqdhifuhu maitan naon bae anu dilemparkeun ku laut jadi bangges jadi bangke yakni anu terbengkalai di laut anu ngambang di laut anu kanyahoan di laut na ieu paeh termasuk kana bangsa uyah-uyahna eta ta'am halal dek binatang nu hirupna ku urang di buburon dijaring dipancing jeung sajabana halal dek anu geus terdampar di atas laut di pinggir laut halal bae pokona mah ieu laut mah laut cakang jeung Nabi at-tahuru ma'uhu al-hilum mitatu caina suci bangke nage halal urang ngalawudu di laut halal sah minum cai laut oh masalah lauk kurang menang lauk halal cenah digoreng heula mangga cenah minyak dek di dahar atah bae mangga masalah asal ngadahar nu atah mah ulah deket kucing doang sakitu doang geus cak kucing jipan sarojeng aing mal kebal asananya sasadana kos aing cak cenah ngeun keur carita halal bae urang menang endet budak bari teh nyawan ka endet teh anak gabus ngaranna endet boncel tah mah ngaranna boncel atawa endet leutik segede kieu moal aya boncel gede moal aya boncel mah leutik sebab ngagedean jadi gabus jadi boncel mah leutik eta kos kitu ngaranna anakna